hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang jadi hiji akan yang pilihan Arjuna gelis pemajikan maneh tepan dibawa kurang astina dek dikawinkeun ka anak Nasuyudana dupi teh saja hanya bisa dipaehan ku Arjuna nya itu di akhirat gitu pantari teh akang teh ditung sereng beuteung teh alah boa itu melikat teh moal teu manalika eta nya da seueur melikat teh melikat naon ieu teh cepot lain malaikat cuma cing tinggali saha inu sabenerna kaula la ilaha illallah Gusti aduh ampun cing lawas dilawas ka mana wae atuh apa ka kaula nu mawi henteu saha teh atuna ari maneh satadina sugana bari duit aki ewon kalakuan gitu aduh kalakuan teh nepi ka kitu da seueur nuruna abdi teh si kawan kitu pamangijing urang jeung jelema oge anu sokor teh kitu kayak anu salarasna teh saha nya abdi teh prihatin kieu hirup cening bojo direbut batur abdi dipaehan dina zaman kiwari jelema teh nepi ka geus tega kitu teh diperkosa ongko dipaehan ongko parantos teu aya hargaan deui anu memaehan jelema teh lain bangke jelema teh teu aya laleungitan hati nuranina teh nya nu aya mah hati nu sangat we bisi maneh teu apa sumuh ai kaula teh boga anak kagungan putra bener istri pamegat anak kaula lalaki di mana sakolana ai ngaranna teh Semar kuliah Semar mana sih? Semar Syamsuddin lain atan nepi Semar Sudrajat seueur Semar teh Semar Sutisna aya eta mah jadi salira teh kagungan putra pamegat kakasina Semar nya Semar oge boga anak lalaki saha maneh jadi maneh ka kaula teh pernah naaki maneh Setiawan sah oh salira teh kakasih teh maneh maneh Setiawan jadi salira teh kagungan putra Semar kagungan putra deui abdi nya jadi abdi ka salira teh mimiti gigir aya bau mangka walon ari teh kumaha jadi pernah na abdi ka salira teh musyawarah mufakat dan musyawarah mufakat lain turunan lain oh rapat teh euy jadi ieu teh aki abdi nya mawa ka percaya menyari aki anom keneh hari abdi incu da geus kolot geus beda alam nya ai aki mah geus alam luhur alam nirwana ari abdi mah masih kana di tapak alam ngamang nya eta mah kumaha maneh we aral ngomong gitu ngan anu penting kaula teh aki maneh melaan maneh sabab maneh teh geus kawin aki teh olah-olah ngalayan bari ngintun kado ka abdi ieu ngan teu kabawa atuh eta mah lain kado anu alus tapi kadong dora teh mah
leres aki abdi nya aki gini di dunia aja Indonesia gara kealaman romantika tinggi wayah naja lamun mulus maneh di dunia pasti di akhirat nage bakal bagja wayah nak lain oge disebut alam pana alam ruksak dai dunia mah ku pangeran oge bakal diansurkeun kiamat teh ngan maneh ulah rek ngaruksak akhlak maneh keun weh diruksak ku batur mah asal maneh tigin yakin hartina istiqomah ajeg jejeg anceg tungut kalinuan teu gedag kanginan cicing dina hiji kapribadian cicing dina hiji pamadegan nuhun kan Nai kumaha we da kewajiban abdi dunya mah kedah melaan pun bojo aturan di leuweut batur pek cokot. Ai pun bojo teh acan dina naon ku batur. Nah da sanajan dina naon oge nu kitu mah we tapakna. Ih ari waya Tapakna sing kayo. geuleuh. Acan karek dibawa ke negara Astina da budak lagi mungun da inget we ka maneh ke dupi abdi aki dupi ka masket eta istri ka abdi kumaha teh apan maneh mah turunan eyang eta teh awewe teh panempo batina geus awas maneh teh batok bulu eusi madu disangka si minyak tanah make asihan si rencang kunang teh aja teh matak cingkarunangnya sarada oge kitu kan matak masket oge eta teh boga ajib bagal pirusa atanapi si pentil huni Ya pentil huni keur pentil loba nu muih geus gede loba nu hayang geus buruk mah ku sia we hakan kayaknya betul itu kedua tuh dah tah kitu pot abdi teh dituding maling itu dipaehan jaki maling naon sieun maling ali-ali ampas sareng pancaroba rumah sak maneh maling wah henteu wah sakitu dorna Arjuna teh kapangaruhan ku dorna dumeh eta putri teh rek dikawinkeun ka putra raja Astina geus dikapiheulaan ku maneh nya ngasut ka Arjuna kabeneran Arjuna keur kalengitan eta keune engke oge bakal kapanggih sing inget yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana nuhun kan nyeun eta tapakan maneh sorangan ayeuna mah nuhun kan jeung Arjuna perlu diwarah ku maneh rawios nganda abdi ngageto sirup deui teh gedah kitu ieu mah warah lain tina ngewa supaya maneh ngarti ulah kaburu ku nafsu teu payus hiji pamimpin kitu patut teu gining aya di pamimpin teu layak aya di raja teu payus aya di ratu papayung tinakan ka mana karep laras deui teh dunungan dewekna asa ku kabina-bina teuing euy nya kitu teh warah geunyeung ke dina surat kabar cemuran cepot amuk-amukan Arjuna di tenggelan nya muhun atuh kitu mah nya cilaka ieu mah maneh teh kudu nyumput buni dinu caang negrak bari teu katemong carana juga dek disalinan ku aki yuh beres kan akinya bapak dewek mati baheula can nyalinan ka aing aki aing baru kada teh kumaha hari panggil hari rek mageulikeun karek panggil oge jor nyalinan ka aing tak kitu dek ulah sarorombong geus teh ka aing da aing boga aki beunghar wah ayeuna mah nya masih sila-sila yang kalau disombong teh geuningan bisa membuka aki baterai bade disalinan abdi nya sae lah jig maneh mani itu dina cai
kalayan mani teh langsung ngejeng bajuna ulah dilaan eta pakaian kabeh lah dititah mani maing mahanya rada setengah hati yuk nah tiris ya ayo buru-buru mani bebersih kayak joklan apan maneh teh rek nyokot pamajikan kudu gining kudu bersih kudu sehat ulah kulehe gitu tapi da si nyai mah bogoheun iya komo bari jeung sehat kasep bakalah beuki masket ke si nyai bakal pohon maka abdi moal sabab pamajikan maneh waspada permana tinggal nu matak dewek wah yang boga pamajikan kade eta ge kitu nu matak dewek teh hayang nyareng oge waspada pamajikan aing mah oh ningkar teh ditu ti dieu wah marukanan kumaha mani dek ah